Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Kevin Uday alias Engkus anu ganteng teh sakapulawan Honolulu. Saur sim kuring. Dina dinten ayeuna sim kuring bade naraskeun deui hancana katunda dinten kamari anu janten judul Sibogel episode 15. Mugia ya dongeng anu bade dipedang simkuring seja jantan panghibur kana kalbu oge pang bebenah kana mana kanu nuju ngarandapan kabunga tong hilap nyungkeun amangnya. Yah pamirsa saparas teu nyangkolong tinggal waktu saya orang dangukeun sasarengan kumaha jucungna ngeunaan Sibogel episode 15 teh. Yuh Emon si Susilo cengkat main teh kusabab huluna kakeum kana balong daeung apa tuh tas mah ditenggel ditajong deui kurusuk kana balong ayeuna teh manehna cengkat make dua leungeunna. Pas geus cengkat erek nangtung Sibogel gajeleng nyamperkeun ka si Susilo. Hep jegrek Sibogel teh geus nangtung si Susilo. Bari teu sila ngomong. Kumaha sia? Pengen apanan? Maneh tadi ka urang. Susilo maneh tadi ka urang kawas kieu nyaho nonggeulan najongan pokona mah jolim maneh tadi ka urang hok ayeuna rasakeun sia yeuh sia nyap ceduk eta mah ditajong ku Sibogel gadona si Susilo teh. Susilo ngaceleng lari jujuralitan main teh ngacong teh teu kitu gujubrak manehna teh agadabut kana sawah. Aduh nyeri aduh gaduh kuring aduh cek si Susilo kitu na teh mainan bari nyekelan kana gadona anu tekung sila keluar geuting ngalembereh tina bibirna. Aduh nyeri aduh Gusti aduh budak teh goblok aduh anjing aduh Sibogel anu ngadenge tur nempo lawana aduh-aduhan di sawah nyerenge bari tekung sila ngomong kasih Susilo ngomongan sia nyeri panan Sibogel ngapelesat deui ngagaceleng nyampurkeun ka si Susilo. Trep jegedeg Sibogel geus nangtung deui dina galengan deket si Susilo anu keur nangkuban. Bari panonna teh rada kapeureumpeunan ku cai letak sawah si Susilo teh tuluy ngomong bari nempo ka arah Sibogel. Anjir nyeri pisan kieu euy. Aduh kurang ajar maneh. Da kora teh aduh anjir tapi can sabaraha mau maneh. Aduh cek si Susilo kitu nate
ngadan ngomong lagi ngaremehkeun atuh pemirsa, ngaremehkeun ka si Bogel. Si Bogel nu ngadenge lawana dina kayaan sana pun gitu, dana pun angin di manena nyerengnya dari bari ngomong. Tersabar aku mata apa lengket pisan. Saha deh. Kami baju orang ya yo ta dasar Mang Susilo sia angge barase kumane sia. Nanaonan tuh lah mantan nyokot mustika orang mah mustika nanaon lah. So keluar ya ngalating na sawah baru si Susilo ngadenge si Bogel ngomong kaos gitu nembah boro-boro sih anjir nyari yuk aduh boro-boro bisa cangkat ada hese kalem sih ya orang ajar sih ya cek si Susilo main teh nyobaan cangkat deh gua awakna pinuku leutak pemirsa pinuku leutak ngarek teh pinuku leutak kumaha tuh ngabelesak manehna teh baju nanu tadina bersih teh letakan di mana-mana sawah ge anu tadina hade gitu sawah teh pebalatak we tapak ditincakan kunado jajaten pemirsa aduh si Bogel kuhul domel lawanan nu dititah cengkat nangtung teh ngadon aduh-aduhan wae wah eta mah si Bogel dijenggut huluna si Susilo sia nangtung sia ada aduh nyeri ada nyeri nyari aing tadi kosia di kieu sa goblok nyeri urangi nyeri nyaho sia sia dikepret eta mah si Susilo pak aduh nyeri adenge si Susilo ngomong nyeri gitu si Bogel teh nyerengeh deui bari pok ngomong mainna nyarinya temikirkeun tadi ka urang kos kumaha maneh teh enak pisan atuh nyeri maneh mun teu nyari urang da urang ge mau nyari maneh atuh dibalangkeun si Susilo cigana teh si Bogel teh kuhu atuh da naon perlakuan si Susilo ka manehna teh dibalas deui diturutan ku si Bogel dibalangkeun eta si Susilo make tanda geula pisan anu kuat aduh ngacleng bari ngomong gitu si Susilo teh gedebut eta mah dibalangkeun ka tanah anu jukutna teu jararanggung anu cigana teh eta mah bagian anu karawat sok katincakan cigana teh aduh si Susilo karang kabebengkang bari ngarasakeun nyeri karena tonggongna teh udah dibalangkeun pas pisan ngagedebutna teh nangkara kabebengkang ka manehna anjir aduh tanggung orang si Susilo ngarasakeun nyeri tonggongna teh bari manehna teh marsihan beungeut anu lamukot kulutak lamukot kulutak tadi atuh da
pas main ku jubar kena sawah pinu ku letak bulan teh anjir aduh goblok budak ieu emona luhur oge ieu aduh aing kudu ieu mah nyobaan make jurus pamungkas urang ieu mah aduh cek si Susilo ngagarantos teh tukung silila si Susilo teh wania udang tuluy cengkat bari masih kene karasa nyari tonggong teh ketempo adapun maneh teh jarak 10 meter geus aya si Boga bari mencerong kaos nu ambek si Boga teh ke arah manehna sok sah kamarkeun terus maneh nu pamungkas naon sok nu geus kacangking kagok edannya urang mah yeuh tah urang mah teu boga salah anggur we ieu bener sok sia cuk si Boga ngomong gitu nate bari tunjuk ka si Susilo anu pikiran yang hati nanti geus pacampur ku ambek antukna main teh kunyam kawas anu mapatkeun jampe nyambat karuhuna teh kung silila awak si Susilo teh ngadak-ngadak gede jadi ngegedean kawas atlet binaraga atas spirna pedagang bajunan dipikeun ka saweng si Boga anu nempo kayan kos kitu rada ngarenjag oge ruas domeh manehna karek nempo ngaya ilmu sarupaning kitu ningan dina ilmu pasilatan teh cek pamikiran si Boga teh tukung silila si Susilo ngajarowok bari nyoekeun bajuna sok sia jeung aing teruskeun di dieu sok sia jeung aing yo tah anjing awak aing anu asli ayeuna ieu ku aing rek dipake jangan dasa sia yo sia si Susilo ngegajleng main teh nyampur bari nyerenteng rek nunggulkeun purupna nu katahu anu ayeuna mah sagede kalabag ayalah jadi pemirsa sageurna teh pami di ieu mah sagede gas 3 kilo tah gitulah pemirsa si Susilo rek nunggulkeun eta purupna nu sagede gas 3 kilo teh rek ditunggukeun kana dada si Boga nu nempo kayan kos kitu embung nyingkahan padahal bisa disingkahan ku si Boga teh si Boga ge boga ilmu atuh pemirsa ilmu teu brag jagat anu geus kacangking mentikeun ka ilmu pangluhurna si Boga ayeuna mapatkeun ilmu teu brag jagat ilmu anu narik saripati tanaga lapisan ti diri tur ti alam si Boga diajarkeun ilmu ieu teh kapungkur ku aki geot aki-aki anu teu kahaja baheulana teh papanggih basa ka di kebon keur mainna keleutik lempangna teh guyah geot kitu pamirsa ayo balik deh manaan si Boga anu tarung jeung si Susilo
Si Susilo rek nenggulkeun purupna anu sagede gas 2 kilo rek ditengbrakeun kana dadana si Bogel. Ningali kaos kitu si Bogel embung nyingkahan pamirsa. Embung nyingkahan manehna geus siap-siap ngadukeun jeung ilmu anu geus kacangking, ilmu luhur tanaga lapisan anu pamere ti Aki Gewat. Ah syah jeung ieu ya mah ye aduh kena Eta mah si Bogel murupkeun oge peurupna nya ge leutik tapi da tanaga lapisanna mah atuh pamirsa edan pokona malah cedak eta mah dua peurup anu hiji mah peurupna sagede gas 3 kilo hiji deui peurupna sagede budak remaja umur 14 tahun eta mah dua tenaga lapisan diadu celeng eta mah si Susilo teh ngoleang aya kana 100 meterna tetep ketempatan sedangkeun si Bogel mah ukur ngajalijeuk salengkah hatukang Susilo anu ngadukeun tanaga lapisan jeung ilmu tumrag jagat anu dicangking ku si Bogel teh ngajorowok cigana teh nyeri garap sia anjing. bari kituna teh ngacelong aya kana 100 meter moleang tuluy gedebut labuh nangkarak ngababengkang dina luhureun tanah si Susilo teh katempo tina bahamna teh keluar getih ngalemere lumayan loba henteu kawas tadi getihna teh teu kawas anu pas ditajong ku si Bogel. Getihna teh semuana rada hideung ayeuna mah rada geuneuh si getihna teh jadi henteu beureum pisan. Bari kaluar getih kitu teh si Susilo teh masih keneh ngomong noroweco ka si Bogel. Berikut mainna mah henteu nempo ka arah si Bogel tapi ngocoblakna teh ditepikeun ka si Bogel. Geblok geblok dasar Bogel bocah gelo waktosna sehe Bogel. Pamirsa waktosna cak urang tuna heula ngeunaan si Bogel dinten ayeuna nya enjing urang tepang dangu deui mugi abi tos uih ti Yugoslavia. Mugi-mugi dongeng anu tadi tos dipidangkeun ku simkuring teh janten panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana manah. Yah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemon